mah opat huruf hiji arti. Sejauh mana urang ngalengkah jeung lumpat, kadinya oge urang datang deui. Sabab sakudidinya hate ngarasa nyaman, di mana tempat urang mimiti datang ka dunya. Kota Tasikmalaya, kota leutik sajuta carita. Indit ka kota lain saukur loba gaya, tapi neangan biaya termantuan kula warga. Sejauh mana urang indit, tapi urang kudu inget balik. Soalna moal aya nu sangeunah cicing di imah.